sia na basa naon teh bahasa Sunda teh teu ngarti sia teh tuh bangsa Sunda teu ngarti kana ngomong Sunda deudeuh yang jati kasilih ku junti udah teu nyambung atuh ngejawab sadar jadi tiwu harti tiwu kacoko-cokona ku amis teh puhuna parantos gamos dunungan parantos teu uninga komo jisim abdi jelema bodoh tah kitukeun abe ngarti erek dan ku cari cepat ya rok anak nunungan yang bedegong ya da sagala rupa oge kumaha indung bapana kumaha kullu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih jadi kumaha indung bapana dek di Yahudikeun dek di Nasranikeun kumaha lamun anak baong bedegong teh kumaha bapana umat luhur mata pula nyarek dengan anak bedegong jadi bapana heula mun kitu ge naon sia teh naon bapak maka jeung kumaha bapana sia nya cu ulah heureuy jeung kolot papa mali ngai aing kudu heureuy jeung sireum aing kitu teh mah bener bapak teh dikitu kieu ge da burung palung bodoh gelo oge sikatulah kita naon bapak masih nenek tigigir kulan astra jingga dawala abdi kulan abdi anu beja tidak benang dipersaya kaula bieu geus gempungan sareng Kakang Anterja Kakang Jakatawang Dimas Abimanyu pikeun nyiapkeun tanaga jeung pikiran sabab ieu beja beuki nyebar hasil juru talungtik yen Kakang ngalaka Suraboma teh mapak balat pikeun ngagempur urang waduh gede adi perang mulai jadi rongkah ieu kan iya jeung ieu deh di pihak Gusti Batara ayeuna teh pan pengaman dunya cenah ngajadog wae nya lain aya perhatian perhatian pisan kos anu ngahajakeun sanu teu butuh negara urang mah tuh da melak ngarungkeun rok-rak ge jadi bener meureun dirokna ke batur nya tadi ogo ceuing jadi teu mikir diogo kumaha melak sampeu jadi ala kadawak seubeuh duh geus sasambat seubeuh di urang teu mikir da matak kita nih katipu kabobodo katipu sumuhun dawuh we tapi negara agraris ngalungkeun rok-rak jadi tapi tingkat kemiskinan panggedena berapa apan SDM na lemah SDM na lemah nya tak kitu deui ngah ai insinyur ngagunuk doktor Anes ngeres sarjana pabalatak panen teh SDM unggul tapi nah itu bisa mukakeun lapangan kerja skripsi na menang meuli meureun teuing nyata atuh geus kumaha tidak wala geus aing mah bisa ngomong deh wah sakitu ieu tinakan manusia-manusia anu hayang misakeun diri ti nagara Pringgandani teh geus luar tina katangtuan hirupna saparatis eta mah cek abdi oge perlu nu kitu mah digempur bongan mah kejeung pada sana siji dua anu korban teh ti pihak sipil kitu cek abdi ge lain anu jadi eta teh IT pihak urang gara pek newak ka itu ngeurang ka itu keuna ku hukum hari itu modaran urang teu kana lago kan jadi lieur itu kumaha beuki lieur beuki dieu teh apan ayeuna teh keur usum kieu
Jadi positif kali positif sama dengan positif. Juga naik positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Maksudnya naon sih jadi liur kayaknya. Oh benar kali benar sama dengan benar. Benar kali salah sama dengan salah. Salah kali salah kabina-bina lain. Kemana wes? Salah kali salah itu jadi bener. Benar. Nah, jelema pamimpin bener, rakyat bener, pejabat KB bener kaitu nage. Benar. Rakyat salah, pamimpin bener, salah dah. Salah. Lamun pamimpin salah, rakyat salah, bener. Jadi akur KB. Kita kudu berdasarkan argumentasi ngomong teh. Nya berdasarkan mah jelema iman cek agama ieu. Poma maneh ulah milih bapak-bapak maneh, dulur-dulur maneh jadi pamimpin, sakira eta jelema masih kene kupur. Sabab nu kupur lain matak ngamajukeun ka nagara jeung ka bangsa, malah nu kupur bakal ngundang malapetaka. Talamun dipilih ku maneh jadi sarua goblokna antara nu milih jeung nu dipilih. Nu matak ulah nyalahkeun ka itu ka dieu, salah we sararea. Luy ayeuna baralik deui ngomean. Sararea deui. Tepinya. Kuaka tuh baheula maka dipilih, diberi duit. Oh jadi salah. Salah Itu demokrasi. Wah. Mun heueuh ge geus waktuna kieu aman meureun. Angere dicumpakan. Mani politik dilarang. Nu nyarek terus keukeuh mah keukeuh we. Da atuh da anjing kabeukinan nu kitu. Da bahayana teh geus ngabudaya tah eta nu leuwih riweuh mah. Geus jang. Tong boro abdi tukang beca dengekeun ngomongna teh politik aya mah. Kudu atoh aya masyarakat kitu teh. Geus karonya. Kudu reueus. Malahan sagancangna di dinya teh lamun aya masyarakat kitu teh ngagunakeun lengkah anu konkret, proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernegara kalayan anu leuwih demokratis. Make polos euy. Beres tapi itu teh. Cepatana. Nah, sia teh. Sia teh. Geus kasawing teh. Baheula ribut Imam Mahdi bakal turun, Imam Mahdi bakal turun. Nah, mainan itu sakiwari tungguannya. Ratu Adil. Lah, kamu bau sungut. Mana kejadian tadi Oh. Saya tidak piningit. Ya. Ciwit teh aya. Minta doa. Ih, kuah betul leh ngadoa. Mangga teh teuing agan mangga. Mudah-mudahan naon nu pihak perjuangan ieu cing tiasa ngawujud. Mung sarangan we ku ikhlas sareng ridho teu aya dendam dina manah ieu mangrupakeun kewajiban. Saur kacamata agama mah innamal amalu binniat. Ari amal-amalan teh kumaha niat? Hari panginitan cekelot baheula ulah tina durukan kaituna bisi jadi ruhak jeung jadi lebu. Munya ini tina durukan itu. Eta sok nentang wae atuh. Itu. Kira-kira na bakal sadar moal. Saha teh nun? Kakang nalak ka Suraboma. Ih, tiwu kacongo-congona ku amis puhuna perantos gamos. Laksanakeun perjuangan heula. Ngalilieur batur ya aki-aki. Cing bener kurang kedut. Ngomong teh nya lieur ka uingna ge. Naon sia teh? Sutija bakal sadarna dijawab ku tiwu. Da teh nyambung. Tah, sia. Na basa naon be teh? Ya, basa Sunda teh. Teu ngarti sia teh? Tuh, bangsa Sunda teu ngarti kana ngomong Sunda.
tak kurang sunat. Yang jati kasilih ku Junti. Benar. Udah teu nyambung atuh. Ngejawab sadar jadi tiwu. Hartina tiwu kacoko-cokona ku amis teh puhuna parantos gamos dunungan parantos teu uninga komo jisim abdi jelema bodoh tah kitukeun abe ngarti erek kan ku jadi cepat ya rok Daing yang anak dengan punten we. iya lamun batur can tamat ulah waka di debat Makan di debat. ulah waka disalahkeun ieu mah tuh da karek ngomong bid'ah sabab bid'ah teh ka neraka aya kulu bid'atin dolalatun pinar kaleuh teh ieu mangeran ka hadis teu kieu nya ka Allah geura sok mangeran magena teh naon teh bisa ngomong teh eueuh tina hadisna teu soheh dina ayana ge aduh murid Panderplas murid si Senut kentos yang ngaranna aya nama Raden Putra Bang Prabu Doib aduh numatak la ilaha illallah ulah mangeran kana Quran yang si mangeran kana Quran aya teh bisa maca digeunggeureukkeun peke ngewa mangeran ka Quran teh mangeran ka hadis dina hadisna cempad cingka Allah geus sok mangeranna nu kagungan welas asih beh nikmat aya nu teu bisa maca Quran datangan bere beja make dasar welas asih tuh mangeran ka Allah ulah mangeran ka Islam nah aya nu lain Islam nepi ka geuleuh nepi ka dibom jadi batur teh antipati lain jadi simpati daing mah jihad duh ya teuing ieu otak Lain kan dia aduh ya kurung patok nyata kitu tanya katarima kuno bodoh mah ulah diremus Quran teh grepeh nah siti diremus ieu mah domba di paraban jukut riut dihakan jukut ieu dileg-leg ulah diremus tapakuran nu jero pikiran kalayan memeh maca Quran teh taudan heula a'udzubillahi minasyaitonir rajim kitu aya a'udzu teh asa tina kecap wa ada jadi teh naon sababna sabab harokati wau ilal aini jadi harakatna wau teh ditukeurkeun kana ain pasoropa maka suruh a'udzu ay aqdiru hartina kedewasaan kudu geus dewasa bangsa urang teh ulah keur dieu kitu tangka kai diletik-letikeun disebut bonsai dikerdiekeun pantes alus jadi papaes tai otak dikerdiekeun da ngarusak sararea ngebahayakeun itu ulah jadi bonsai otak teh nya gitu dengar dia ingat aku udah aya rengkol wae rengkolna teh sakit dua timbalan tadi cing hati-hati doleh bebeja kaulah kakolot sabab anjeun geus legok tapak genteng kade malahan beja tina menang dipercaya Semar dunya masih kene genjlong daratan masih kene budahan batu masih kene beye wa geus kumelendang di dunya ya kita makan uah we ieu golongan naon ya teuing sagala teh dicempat we bener budaya hadisna wae eta dunya masih kene genjlong daratan masih kene budahan batu masih kene beye Semar geus kumelendang di dunya eta menjadi lieur teh nah cenah bareta teh apruk-aprukan manehna teh tuluy kapan manehna mimitina cenah nu kumelendang di dunya heuh
kuwi kahujanan kudu lempangan teh tuluy ngiuhan dina saung mulang tarima we ka saung diciptakeun saung teh jadi dewek ai kitu nu teu ngartina eta manehna nu kumelenang di dunya mimitina ngiuhan di saung ai nu nyieun saung saha ka eta nu jadi lieur teh aing eta dari pemikiran teh meureun baheula teh saung teh make bedog saha nu nyieun gaji jeung bedog ka eta lieur aing mah tuluy make awi cing wah teh naon atuh nyaha make seuri da jeung ieu na uing halus jang kritis kitu tah geuning kitu kritis dina alam modern mah kudu nyata wae yo atuh nu teu ngarti teh saung nya meunang saha pan jadi abdi heueuh atuna lain mikir sia teh sumpek pisan sia saeutik pagawean manusia aya nepi ka sadunya ku pagawean eta jelema bisa hirup naon si Edison sabaraha juta urang anu bisa manfaat tina eta ladang mikir manehna tuh Edison naon agamana euy geuning dipake ku sia naon eta saana listrik nu dianggap kafir ku sia teh dianggap Yahudi depan tapi heueuh sia teh lain saung ngiuhan aing sia teh dijadikeun teh tina saung nyaeta saungeuk saungkeun tina nikmat nu sakedeung sia teh nah kudu dibejer-beaskeun sia tadi dinya harita teh dunya teh keur genjlong budahan batu teh beye jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka ieu jadina arti teu ya eta jarum sapotong eta jagat di jarumat jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka ieu jadina jorang teh oh naon teu tina sakitu lain bener kakak ya la ilaha illallah kakak harti eta mah ampun ya otak nepi ka kitu lain bener kulat-kulat teh otak teh matak diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasakur teh kitu jeung matak cekuring Quran ulah dileg-leg ge ieu mah diremus karek maca taud asa geus nepi pada jauh keneh A'udzubillahi minasyaitonir rajim pan kitu can nepi teh can nepi ka mana kana amal pan a'udzubillahi teu a'udzubillahu alif lam na ge alif lam li jinsi artina tuduh kana gawe buktikeun na gawe aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk karek hartina eta mah arti wajib gaweana kumaha carana nyalindung teh jeung ka saha nyalindung teh nya ka Allah nah make nyalindung ka Allah heuda nya dan nu kagunganna kana naonana nyalindung teh tuh pan loba tah kudageun teh kana rahmat da pitulungna nah apangna nyalindung naon atuh sabab dari godaan setan yang terkutuk saha dikutuk setan kusaha ku Allah iraha nah setan mun kata terusan kada kudu tamat atuh ulah ngabuntut bangkong ilmu mah kudu nepi ka mata holangna atuh wah we di malang sakitu Pak eueuh euy sia kudu tanggung jawab heeh aing teh nyalindung teh ka Allah dari godaan setan yang terkutuk saha nu terkutuk teh nu terkutuk setan
kusaha dikutukna walau iraha baheula kumaha apa aing teh percaya kana keterangan baheula dina nalika para malaikat dipiwarang sujud ka Adam kabeh sarujud ila angin malaikat nu hiji anu teu sujud saha malaikat musyarafah terus tidinya menang gelar manehna saurang naon ablasa bedegong jadi hartina ablasa teh bedegong iblis kadina kitu jadi bisa dikutukna walau baheula hari ayeuna jadi kutuk kene usaha walau nah aya Allah dendam blok ya jadi apa lain kuring mah nanyakeun aya Allah munak-munak aya Allah unek-unek ti baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus ai setan menang saha menang Allah nah tuh geus eueuhkeun aya rek dikutuk terus mah musyrik ya kafir ya kita di podaran bae sebab jihad ai kita mah jauh apa ke ya kerdi watir kuku patok sia berarti lamun kitu mah keterangan teh salah tong nyalahkeun keterangan da prima ka aka aing teh nyalindung kalau tidak godaan setan terkutuk saha nu dikutuk teh setan ari ayeuna dikutuk keneh usaha walau nah eta Allah terus-terusan gitu ngunek-ngunek kumaha jadi lieur ieu tanu matak agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir kumaha tuh kata-katana atuh grepe abdi nyalindung ka Allah dari tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat saha tah setan ta eta akate ka setan wae salah larap basa mata kudu apa kana hukum basa ge kumaha tuh Udin dagang bonteng dibeli ku Ubro bontengna teh bontengna Ubro geus boga bonteng meunang meuli ti Udin tuluy ngarujak saha teh Ubro teh geus didahar ku Ubro nyeri beuteung alatan dar bonteng nyalahkeun ka Udin teu da Udin mah nu dagang ka kitu jadi eta Ubro nyeri beuteung teh alatan dahar bonteng rujak bonteng lada teuing menang meuli ti Udin dek disalahkeun Udin moal ada si Udin mendagang ceuk Udin teh meureun nah dak beri mendagang na maneh nu meuli heueuh aya kitu kumaha teh maksudna dari godaan setan yang terkutuk saat anu terkutuk teh setan ta eta ka mah setan deui naon eta blok aing sakit geus lieur teh dikadek ya ada babari amat teka pikiran dari godaan setan yang terkutuk data sira banyakeun ku si ahli ingat godaan setan nu ngalantarankeun terkutuk teh ceuk setan teh naha da aing mendagang tong nyalahkeun ka aing da hak aing tah mah grapek debat jeung setan diajar minangka we kuring setan kuring teh mawa dagangan kuring teh sirik pidik jaya kaniaya iren parasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan pedit sap jahe buntut kasiran dagangan kuring setan bade ieu tak aka manusia boga hak di naon nyaahan dedeuhan welasan asihan
kuring dagang ka aka cek kuring teh bade sirik bade pidik bade ngewaan bade puak-paok dihakan tak waka saha nu terkutuk teh nah jadi aing ini eta make jalakeun setan naon teh eta jadi aing euy kudu kacelebongan meuli ye nu mata kudu make polo ge kitu ngaji dabongan dibeuli da hak urang mah nyaahan atuh sirik pidik dihakan paka eta nya ka nu jadi terkutuk teh dari godaan setan yang terpunyut nu matak tagenya la ilaha illallah mulukanya eta utak ulah kagoda nuhun bala sawangsuna ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim teh karek masa eta can dihartikeun sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana moal aya di nu bakal apal kana basana bangsana kanu mata kudu apal oge sehingga budaya teh basa urang teh ulah gengsi nu meh ngajedog di komplekmu ngomong basa Sunda teu nyindiran aing nu meh aing sok ka komplek apa titik di bumi asli rimbung udah ka komplek di mana nama dagang sayur kudu tamat euy ngaji teh pogo we ulah sumogol bahaya bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab teh sok pindahkeun kana bahasa urang dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang karek Sundana da bismillahi teu bismillahu kana ya Allah ya ilahi ya Allahu Ngezieur deh wayu lamun hitung-tungna teh kana gawe mode innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh butuh gawe aya nu maot pan lain aya nu maot wae sok hartina asyhadu Allah mulang ka Allah tak kitu kumaha prakna aya nu maot teh innalillahi wa inna ilaihi kitu tah salah teh lain kitu wae kumaha lamun aya nu ngagotong pasaran jauh innalillahi we teu nyaho pasaran medek diomean wayang bulan jadi asa ti Allah mulang ka Allah lamun urang dek neungeul batur ieu leungeun geus ngangkang inget coba kembali ieu leungeun kepada jalan Allah tong tulus genti ulas asih tak eta migawe da mulus nu kitu sok lamun urang dek ngagarong tong tulus keun bae karek niatna mah can dicatet prakna nu silaka mah kijunya coba kembali kepada jalan Allah setiap saat dek niat goreng dek niat kumaha oge kembali ayatnya dengan nama Allah itu yang murah bisa yang cuma dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang aka ngadunungan kadawala cepot ngadunungan kadawala cepot sangsara kuring jelema beunghar hasilnya kan ngadunungan ka dewek sileng dewek beungharna jadi atuh lain kitu-kitu wae mungnya lain bilagi karek ngalamun oge geus sirik ada dapat contoh kan bae artinya cek urang mah mung ini ibu sangsara nya ge sangsara mung disapirakeun betul cepot teh jelema beunghar burung dijuru bro dipantong ngalayah di tengah imah tak kuring karek menang beja atau begitu meuli mobil dia boga mobil tak boga dina teras porsi jung kelit jung gedang teh kelempung udud sampurna asiknya rame-rame ijo beunghar we beunghar pamajikan ada gelis kudu dipuji kan panonna hiji
Gelis apa gelis? Gelis. Montong nyindiran tetangga dekat. Pamajikan opat cenah geulis. Opat pamajikan geulis saroleh. Alhamdulillah. Dawala teh jelema heureut pakeun pusat bahan dieu tuh ragap teu aya. Kuring datang ngadunungan ka cepot. Ku cepot bongan cepot teh welas asihna gede dina hatena kuring ditarima. Sagawe-gawe kuring di dinya. Hiji mangsa kuring teh dititah nagih. Sabab cepot teh ngahutangkeun ka Semar. Semar teh tong lain bapak aing lain deungeun. Ibaratkeun. Biasanya we Deungeun nya, deungeun. Sok titah kuring nagih. Hei, Dawala. Pang nagihkeun ka si Semar euy. Teteh Pak lain bari dongeng, lain dikeuna. lain. Matur coba. Minangka. Sabab si Semar teh boga hutang euy. Ayeuna can bayar-bayar. Ini Dawala. Dawala teh ngadunungan ka cepot. Ku cepot dititah. Init na Dawala dengan nama saha? Dengan nama cepot. Bagus. Ucapanana nurek ditepikeun ucapan saha? Ucapan cepot. Sabab dengan nama cepot. Halus ya. Lengkah cepot. Maksud cepot. Lempang dengan nama cepot. Sabab cepot teh maha welas maha asih. Lempang. Hei Dawala, aya awewe nganggo payan. Dawala bogo. Sabab keur diuk dina golodog ping-pingna ngajorela. Si Dawala mengkol jadi lengkah saha? Lengkah awewe. Nah. Diheureyan ku Dawala jekuk Dawala diteungeuh ku salakina. Balik deui ka dieu. Nah, sia dititah ka Semar jadi ka awewe. Goblok. Kitu pan tibatan menang pala kalah menang palu. Nya. Aya pitulung. Heueuh. Kitu. Ai dina hate dengan nama Allah yang Maha Murah Maha Asih, nah dina hate berdengki, ai dengki dengan nama saha? Setan. Nah, apa tongong-tongong? La ilaha illallah. Jadi dengan nama Allah tetekadna ucap lampahna ulah leupas tina Rahman Rahim, welasan asihan. La ilaha. Mati daya mah dijieun doa wungkul ari hate tetep dengki aya ngaran-ngaran doaan yadu unu jadi unu didinya ulah bimana menta lamun aya ununi astabjilakum tapi pengabdian sabab memeh aya kana stain ieu kana budu heula pengabdian heula sok cing sasan sosok jadi lamun tidak dengki mah eta teh dengan nama setan paingan kemaran hati. Mata kula dijieun doa wungkul atuh. Ai doa wungkul mah melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Jelas. Teu saluhureun teh sana pun ninggal moal. Ada. Aya eta. Nuhun euy. Nuhun sawangsuna. Teu sangka. Si Dawala cuma ngaji nih teh. Apaan Asep Wawan Curug Janung Beres. Haji Asep atuh. Alah. Naon akang? Gusti Prabu. Ulah. Ka dieu ye leres jalana. Ulah. Duh, bahaya. Aduh, pot. Pas. Gang, ya musuh. Awas siap. Siap.